Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer kantun aya didinya. Di bawah di link bawah. Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Tong wakang ngaronda we tukang. Sora nyeneng pamajikan anak semua geri. Yang anda ngarengkog deui bedog betekok nurek diselendangkeun ditunda deui kana luhureun meja. Ngarahuh miceun kabingung teuing kudu kumaha nyapi lampaheun. Panona ngareret ka pamajikanana nu ngalungsar dina dipan. Baju kabaya ngaliglag teu dikancingkeun. Beteungna bureyeung ngakandung jabang bayi nu nincak umur 6 bulanan. Kumaha tunyi? Era akang teh ari kudu teu ngaronda deui mah. Minggu ka tukang gepan teu ngiluan, deuker iyang bako kadayeuh, ceuk jang anda bari ngalinting daun kawung. Bebeja we tukang. Bebeja keur teu ngareunah awak kitu. Cek nyeneng ngeukehan salakina sangkan ulah ngaronda. Ih ari nyai kumaha mun katuliskeun jurig heuk akang terus gering rek kumaha usaha mangkaning si utun tareh brol tangtu perlu waraga nu lain saeutik jang anda ngagabes pamajikanana. Tuda asa geuman kang sieun kami mah. Wah sieun ku naon nyai satungtung nyunyuh hulu nu ieu asa can ngadenge aja lemah payah dihajar jurig atawa didahar jurig. Mun panggih mah sakalian urang ala jang cocokan si utun. Hahaha jang anda melenyun udud bari seuri. Ih tong suapan kitu atuh kang pamali eta teh jiga ditu atuh ari kekeurek mangkat mah. Nyeneng akhirnya ngijinan salakina miang. Tah gitu atuh nyi keun dajan lari leutik geus balik deui anggur sarekeun ka itu mitra kaum dangu. Bari jur turun mahena turun teh mah peuting ka cidaga jemplingna. Langit mardong taya bentang nu nembongan. Di imah-imah tetanggana geus teu kadenge deui sora barudak nu keur areleg sigana wae pangeusina geus tali brasare. Dipepende angin peuting nu tiis nyelecep nebak tina sela-sela bilik imah nu karohok. Dina kaayaan anu samodel kitu jang anda ngabulenkeun sarung kana sirah. Ngarah teu tiris teuing. Si bedog betekok geus merenah ngagaplok dina cangkengna. Raketak talina di pagehan gidig leumpang muru ka gardu ronda. Mitra kaum dangu jang anda kukulunuan nyorangan dina poekna alam peuting teu jadi halangan. Beras katotoang boga Mang Didi leok ngencak ka kebon hui didinya mah nurugtug mudun kasisieun balong Haji Acim. Rada jauh muruk ka garduh ronda teh malum imah nama paningcet
nenggang ayana di sisi lembur. Beras kalebah kebon awi tanah titincakan kara seladok sesahujan tadi sore. Hiuk angin gede teuing ti mana datangna. Daun awi nu katiup sorana seah mata keung. Cengungung sora anjing babaung di tema cicir nambahan ketir. Wek kadenge sora buek tina tangkal jengjing. Korosak siga aya nu nincak kalakai ti lebah rungkun cecenet. Ciak sora siga anak hayam. Ti palebah susukan leutik sisieun kebon. Mingkin lila asa mingkin tarik ngan sorana robah jadi siga awewe ceurik. Regjang anda ngeureunkeun lempangna jenang tung. Panon dibelel-belel bari luak liuk ngawaskeun sakurilingna. Angger teka tempona naon ukur beleg-begna tatangkalan nu seah katebak angin. Beuh aya naon cenah asa ku geuman teuing ieu teh. Ieu bulu punduk asa ngawiwig ieu buah-buah aya jur ngeureyan aing. Ceuk jang anda gegerendengan sorangan. Hos sora anu hos-hosan ti palebah tangkal jengkol. Gaya bag siga aya makhluk hideung ngagaya bag kaluhureun sirahna. Rupana siga kelong ngan gedena tanding anjing. Panona beureum ngempur lir lampu senter, sihungna panjang sareukeut nya ngireng sieun rek ngegel. Awak jang anda ngadegdeg, najan nya wanian oge ari nempo kitu mah teu burung kabur pangacian. Panon melotot sungut walah weuleuh teu buguh naon nu diucapkeun. Cerai nu mancer lebah kolorna ngaragajag mapai calana. Oh, yang tolong mitra kaum dangu manehna bobor karahayuan. Geus poho di kalalakian bertak lumpat notog-notogeun maneh. Tunggul dirarut catang dirumpak cek pangrasana mah meletang tarik pisan. Sok padahal ngadon engklak-engklakan didinya keneh bari ajrag-ajragan siga budak bolon hayang jajan balon. Mitra kaum dangu, aya meureun kana setengah jamna jang anda ngadon engklak-engklakan di kebon awi. Awakna geus lutlet baseuh ku kesang. Komo palebah celana mah jibrug teuing kunaon. Si betekok bedog nu diandalkeun kalah ngadon ngacleng teuing ka mana boa. Ari makhluk hideung mah ti tadi ge ngiles teu buguh ka mana ngaleungitna. Kaayaan geus siga bihari deui. Angin wagalebug lalar diganti sora jangkrik jenggaang. Reang mapaesan peuting nu mingkin jempling. Akhirna kudupruk jang anda ngagoler beakeun tanaga ngudupruk ngalungsar bari calangap. Ngarasakeun kacape jeung kasieun nu anyar keneh karandapan. Korosak siga aya nu leumpang. Rengkahna asa mingkin ngadeuketan. Jang anda curingat asa atoh asa sieun. Atohna sugan we nu datang teh batur ngarondana nu kabeneran keur ngulampreng kalebadinya. Ari sieuna mah inggis ku bisi rempan ku sugan. Nu datang teh jurig nu bieu nembongan.
Kurumuy nu anyar datang teh ngurumuy make pangsising sarua hideung ditotopong barang-bang semplak ari sarungna diselendangkeun dina beheungna. Saha eta? Ceuk Jang Anda maksakeun nanya bari panonna neges-neges kanu anyar datang. Kuring arna Sim. Ronda. Nu keur nguring lembur. Eta saha eta? Meureun gogoleran di tengah kebun awi, heuh? Nu ditanya ngajawab kalayan tatak. Baru Mang Arnasim. Ieu kuring Anda, Mang. Ceuk Jang Anda atau heunaker. Ai. Nah bener Jang Anda ieu teh. Ai. Keur naon cicing di dinya? Pan kuduna mah barang jeung Mang Ronda peuting ieu lain. Mang Arnasim colohok bangun kaget nakeranan. Lah puguh kuring teh papanggih nu pikasieun Mang. Papanggih nu pikasieun teh. Pikasieun kumaha Jang? Keun engke didongengkeun ayeuna mah tulungan panghudangkeun di awak aseuleuleuh nakeranan ieu. Baru papanggihannya. Ya apa tuh? Hayu ku Mamang urang tuyun. Mang Arnasim geuwat nyangkeh awak Jang Anda. Geus kitu mah duana miang ninggalkeun dapuran awi. Sajajalan duana galecok ngomongkeun naon nu geus kajadian. Mantakan gejang tong sok sompral ari ucapan teh pan kitu ning akhirna nyaneh menang balai. Untung keneh teu mantak cilaka kana diri oge. Ceuk Mang Arnasim ngagalendut mapatahan Jang Anda. Sanggeus sagalana dibejakeun. Puguh rumasa kuring teh. Kuring nu salah Mang, ayeuna urang leumpang teh bet kalebah dieu. Pan gardu mah ditonggoh. Jang Anda bari melong ka Mang Arnasim. Har. Nah ujang teu kabejaan. Kabejaan naon Mang? Ti pakulisi, pakulisi. Can panggil jeung pakulisi. Panu ngaronda peuting ieu mah ditugaskeun ngajaga nu keur hajat pangantenan. Nasa nu ngawinkeun kitu Mang asa teu kaogan kuring mah. Bu abong-abong imah kuring pangsisina betul kabejaan geuning. Pohar eta pakulisi. Jang Anda molok ngembang kadu bari terus leumpang. Beras we. Anjung kanu deukeut karyaan tetela geus rame pisan. Nu lalajo boh nu dagang pagaliwota sapanjang jajalaneun. Imah-imah nu kaliwatan mabrak caang lirik ti beurang dicangan ku oncor nu ditancepkeun di unggal buruan. Tukang bandros ngarendeng jeung tukang dagang bandrek. Tukang asakan patempel jeung tukang orson. Belah kidulna ngaberes jajanan geco, mie konclong, bajigur, tukang pindang, nu dagang baju geteleh gandeng, cocorowokan dan nawarekeun daganganana. Das nyan ramenya Mang. Sak Mang ge. Nah ada mun teu dibejaanku Mang mah kuring moal nyaho juragan opa hajat rongkah kieu. Jang Anda bari ruat rareteureun. Nu mata hayu urang mah bagian di sasaungan deket panggung. Tuh batur ngaronda ge geus darinya kabeh tuh. Tuh aya pakulisi tuh hayu. Mang Arnasim bari medol leungeun Jang Anda.
Mitra kaum jangu jog duanana anjog kasesaungan nu pernahna gigireun panggung. Awas pisan ti lebah dinya mah bisa nalingakeun nu lalajo boh dalang nu keur medar carita katenjo kabeh. Lalakonna keur nyaritakeun residorna nu ngolo Gatotkaca sangkan daek dijodohkeun ka Putri Lesmining Puri. Bah Acu, Mang Jai, Jang Eded, Wa Musa malah pakulisi kasampak keur hogag ngawarangkong bari nyang hareupan opieun sagala aya. Nempok kitu teu wudu curing hak ngabageakeun Jang Anda jeung Mang Arnasim nu karek pisan hol. Nah leir-leir teuing euy datang teh. Sim, pakulisi ngabageakeun nu karak daratang. Puguh ieu Jang Anda. Jang Anda ya nu ngailakeun mah Pak Ici. Walon Mang Arnasim bari gek diuk dina samak. Muhun Pak Ici abdi ge pamit teu pendak sareng Mang Arnasim mah. Moal terang kedah tugas di anu hajat Pak Ici. Cek Jang Anda bari sungsong ngajak sasalaman kanu aya. Kan bae. Ngarah ka bagian rame na nonton golekna. Sakedeung deui oge secepotna kaluar geura. Lapar beureunya Jang. Pek dahar heula tah. Alasna tah ngaja nyesakeun 2 bungkus deui hancengan Jang Anda tah jeung Mang Arnasim. Empe kadinya da kami mah jeung nu sejen geus beres ti tadi kene. Aici kalayan daria ngasongkeun berkat 2 bungkus. Teu kudu ditawaran mindo, habek we Jang Anda jeung Mang Arnasim ngahancap berkat bagianana. Puguh keur lapar bari tos manggih kacape disampakeun berkat nu sina lengkep. Aya beuleum hayam, sate domba, tumis ase, sambal ati, atuh puguh nu dalahar meuni ponyo nakaranan. Rengse euleu teura bangun kacina nikmatna. Regot nginum kalenyun udud bako mole pamakalan Jang Anda. Mitra kaum dangu mingkin peuting dalang mingkin motah ngawayangna. Nu nongton agar-agaran kapiasem ku si cepot nu keur ngabojeg jeung si dawala. Jang Anda najan moho lalaijo ge pikiranana mah asa tenang. Ngadadak inget wae kanu jadi pamajikan nu keur bureuyeung gede beuteung di imah sosoranganan. Hal ieu katiten pisan ku Pak Ici nu sila gigireunana. Nah Jang asa teh pogot lalajo teh. Puguh hemut wae kapun bojo Bapak melang margi nuju ka kandungan. Ceuk Jang Anda bari rada ngarahu. Nuju mah jangan ngolotkeun rupina Pak Ici. Mang Arnasim milu mairan bari ngahehe. Ari mamang tempas Jang Anda semu keong. Nya kitu atuh jigue atuh ari rek mulang teh heula mah. Di dieu mah rempeg ieu loba batur. Wae naanterkeun ku Mang Arnasim nepi ka tungtung lapangnya. Tah kekeba bekal tah lumayan guar-guar nu di imah. Ceuk pakulisi bari ngasongkeun kekeba eusi lalawuh kue karyaan. Aduh hatur nuhun pisan Pak Ici permeos atuh kasadayananya.
Cek Jang Anda amitan terus ngeleos nuturkeun Mang Arnasim nu geus lempang teh heula. Jang geura mulang mamang mah nepi ka dieu ngajajab nanya kagok gantung areuyeun rek lajo deui. Mang Arnasim bari teu nunggu jawaban leos weh indit deui kanu karyaan. Oh mun atuh mang atur nuhun mang, cek Jang Anda kebat mulang bari ngajengding kekebah teu wudu rada berat berkat teh sigana eusina segala aya. Lumayan Jang buru-buru nu jadi pamajikan. Tangtu jam sakitu mah keur membeujana lapar. Mitra kaum dangu, wanci geus nincak janari leutik. Dina kaayaan anu samodel kitu Jang Anda nikreuh muru ka imahna. Palebah balong Kang Husin serog ngadon amprok deui jeung Mang Arnasim. Tapi aya leuwihna dibaturan ku Bah Acu nuker lalempang bari nakolan kohkol. Saha eta? Siga Jang Anda eta teh? Mang Arnasim nanya bari nyorotkeun baterena kana beungeut Jang Anda. Oh muhun abdi mang. Nah ning tos dugi di dieu sanes bade teras nonton wayang mamang teh. Hah? Jang Anda rutret kana duaan. Naon maksudna? Wayang naon ya teh? Muhun tadi pancena bade teras nonton wayang. San nonton wayang Jang? Di tadi ge mamang mah ngulin cari ngaronda jeung iya kabagian tugas penting ayeuna ieu. Mang Arnasim rungah ringeuh bangun kaget bari ngalieu ka Bah Acu. Dawan nu hajat di lembur urang mah nya mah engko mau nangkap wayang mah. Pak Acu mairan bari ngereret ka Mang Arnasim. Ih patari sareng abdi mamang oge Bah Acu jiga aya nu hajatan juragan opa. Nu hajat di mana Jang? Di juragan opa abdi ge ningali Bah Acu aya di dinya manya lali deui. Jang Anda kerung ka cidaherana. Geus wae atuh ayeuna mah urang kagardu ka ditu ngadongeng nayu. Cek Bah Acu nyarita bari ngaleos. Bangun sieun dituturkeun ku nu duaan. Waktusna mitra kabujang seep cag urang tenden heula dihandeleum hieum gesan sampuraneun cag urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun
di wadahan cupo manik astagina dibuka kuno ngaliwat anu weruh kasemuna, anu apal kabasana, anu rancigas ransana, anu rancage hatena. Kembang pinetik sinabaran sari, tutup lawang sigotaka. Permios.